saha teh nyebut wong bagus teh ka deui atuh lintang ti ka dewek dedet deui pancang tilung guepan papatong jelek lencong ulah kaget saja kujang nepi ka rangeteng gitu teh sihung pada hamun ala jak naon pipah nang saya teh pipah keur ngenyot susu da teh kudu dipipahan Gusti ya mirip sareng gambar anu katilu gambar naon yakin ya si Arjuna Gusti urang tewak Gusti cicing ulah dikamahan si goblok jelema teh nu tiluan teh nih gara-gara kadeuleu wae lain disangka naon ya kurang tuh kucap kicep Gusti kawas kocan tuh sugan aing kalhum buat teh ka ua teh pantes jadi kalhum bapak dewek da mah teh ka ua tuh kalhum kayuk cucu isya ayo disangkanya teh lamun bapak bukna panjang naon Kang beungeutna jiga kipas goraka bari da kos ka lain ka kos ieu teh jelema anu silo silau kumaha anu bogoh anu kitu mah pamali kakolot bener dulu itu anu diiket naon biheung agama Islam nu kitu mah kakak teh naon tina beungeut lain kacirina dina naon mo dan siap bener gitu agama Islam nya heueuh atuh sia teu percaya nah geuning teu mawa onta nah di Arab tuh sakitu-kituna we pananyaona teh dina agama Islam teh heureut teh nyaho Islam teh jemar deuleu luas jemar make jubah leuwih ti satelit deuleu kacamata agama mah dunya kan universal dunya akhirat nya jemar teh ulah lalawora lamun bener si agama Islam sing tarucing aing pangihkeun wah tarucing naon sia teh hubungan tarucing jeung agama hubunganana tarucing jeung agama cing jauh mun pinter eta beragama cenah kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas moal abus aing mulai nanyakeun ke abusna udah gede carana goblok udah gede gajah mah gajah mah gede kulkas mah leutik aing mulai nanyakeun abus henteu carana udah moal abus carana goblok kaciri lain gua lain agama nah tuh jawab nu balekeunnya ada moal abus kaciri lain agama kumaha ceuk maneh carana taluk ya atuh kitu heeh carana mabukakeun kulkasna eusina kaluarkeun pan geus kosong heeh tah bus ieu gajah habuskeun tutupkeun deui we nah sia teh belegung kitu kitu kahayang aing teh goblok tong digiringkeun kulkas da sederhana da teu pira atuh geus gajah dina kulkas mah tong digiringkeun keun antep cing sok eta rucing naon
Oh, tengah Ki aing mah saeutik ke deui naon kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas nyontek goblok Oh, bener. nyontek goblok Bener mikir. itu siapa mikir Benang batur wae. itu siapa menang batur lah Udah mata kitu ngeusi anak ge atuh. da jawabanna memalui ti kitu deui ti aing Kumaha? bukakeun kulkasna abuskeun kudana moal abus nah pan aya gajah di jero anjing aing poho aduh Gusti Allah Kapikir. teu kapikir anjing poho aduh da eta si eta tak goblok teh sia sia nu ngaganggu ka aing teh poho aing aduh teu sangka teh padahal kieu nya jawabanna mah njok bukakeun kulkasna kaluarkeun gajahna tak kitu asupkeun kuda tutupkeun we aduh ampun naon bedana motor jeung si lain ari aing manusia numpakanana aing motor nu ditumpakanana lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet setan kadieu sia kalhum halus goblok teh jauh ai ti maneh naon tarucing teh Cing atuh salsa urang ge nya. ti kuring manehnya hon teu naon kebon kalapa nyaho bon kalapa urang balapkeun kuda jeung gajah ka soreang di mana di kebon kalapa sok heula mana tukang lumpat kuda mah belegug di mana-mana ge nya heula kuda nya heula gajah heula kuda heula gajah nah kan kuda mana kulkas kene tadi anjing ai poho deui wae aduh ampun pada diri kadang dengan mama dan ani tiba gerang Gumawar mah dunung mah aya wajib gumawar di pawenangan kumaha ibu neneng hadiani gedang jadi pantrangan gedahnya ibu aja air hati jadi pantrangan aya karena apa saringi haji nisbat Muna tegaduh pamadegan pagi ipi leungitkeun yang manusaan lain aya masyuni mun tegaduh pamadegan leungitkeun kamarusaan leungitkeun kamarusaan sangkan kahon tau tujuan adil mak cara harga kaget kur nirahan ningali ingkang sampun prata Abi manyu kaget ningali aletan
bangsa siluman silmin Duh. anu parantos aja di payunanana. Uang bagus kasaha teh nyebut uang bagus teh Nya. saha deui atuh lintang ti ka dewek. Ada deh gede. Rasanya teh cantik. Siapa orang nilai ngaran kaula Abimanyu. Saha Abimanyu? Lain Arjuna Gusti ini. Bisa wae genting ngaran, bisa Wah, wae. bisa wae nyamar ngaran. Bisa jadi ya Arjuna ya. Ya mirip tetemu. Aya eta anu tukang. Kalkum teh mah Gusti. Bek, sora aing teh kumaha teh? Batak disaga kalkum. Taya ngenakeun kalkum camani. Duh. Aya kalkum camani mah. Eta nu tukang beureun anakna kalkum karek bulu hiris. Kakang teh. Teu nyahoeun beureun dewek anak Pak Haji Rosad. Dapal Haji Rosad teh. Ngabohong wae teh. Kadek sing hati-hati intel urang Kurawa teh loba. Barabiri. Nya. Kumaha lamun urang disangka Bima. Abimanyu. Kaula. Dek ka mana sampean? Anjeun teu perlu apal kana maksud tujuan kaula he Ponggawa. Ngaliwat kaya tempat tina harti geus jadi milik kaula. Hah? Hei, wayahna dipajak sia. Pancang kilung, ku pan papatong.